kalau siap bisa kasih. Kalian ini gobloknya. Goblok. Dia jalan aja aja teh. Duh. Aing buat salah Ieu kana mah ieu Itu salah mah. Tuh dengan pih. Ada naon, Pak? Alah, aing kebenaran di dieu Di mana? Ngahaja ka dieu dek teh gawe. Dengan apa ka dia dengan? Anu pernah si haji. Oh, palingan atuh napa haji mah. Ya hayam Gimana gimana ya? Lain naik gawe tuh. Gawe naon teh? Nemok. Nambok. Tidak nambok mah kudu-kuduaan. Enggak jeung Bang Edi. Harorea mun gawe jeung saya di mah. Naha? Sok capek sorangan. Nama gini sampai sorangan kumaha teh? Sok melir saya mah gawena. Moal ke ku saya ditungguan, ku aing enggak ieu mah teh balik mencarekan si Adi mah. Oh iya, ayo atuh orang sampur ka ditu. Ya ana tuh. Ayo. Aya moal jadi na. Ayo, mana eras balik. Oh, cing sok atuh hayu. Aduh. Bang Edi ayo tuh. Oh, kemana? Ini ke sawah. Jeung saha? Jeung Bu Haji. Ke sawah cenah apa? Jeung Bu Haji. Mau disusul? Banyak kudu diteang we. Da ngara para rugu atuh. Jauh teh. Nah, paling kadinya ka Lebak. Ayo mah. Cing nama itu diteang tidak mau parugu meureun. Cing nama tuh. Iya boy, malah sereh punya. Di raya di kebon Pak, cek barudak senaya di sawah. Kuning. Jadi. Apa dadan ka dieu? Eta rek nyusulan Bang Edi teh gawe isukan. Lain eta, pih, sampai ngomong tadi ke Bang Edi nya. Oh lah, doblokan anak kurang. Masih Edi Pak. Mun isukan ulah telat jam 8 geus ditu lah. Siap. Pusat tungguan itu mau di Warung apa di tunggu di mana? Di warung ya bareng itu. Sok lah. Sok eta. Orang doblokan ayeuna. Tapi lain bete pada si bapak teh ka dieu. Kita digawe. Jeung saha digawena? Jeung urang. Aing hoream jeung mana mah euy. Kita nemok. Tara balik mana mah. Urang teh nu hoream urang gawe jeung mana geus sok melit jeung mana teh. Anu buana karunya ka maneh. Ari sabaraha poeun cenah? Sabulaneun. Sabulaneun cenah boy. Aduh, lu atuh tapi terus kumaha maneh we lah. Kan mah badami lah. Urang mah rek balik heula heuh. Atuh sok we urang rek badami mun eta engke penting bajaan. Di rumah heuh. Balik heula urang mah. Ini kumaha tuh Pe? Orang duaan we, da ka ditu da kurang da sanggupan atuh daerah atuh piraku. Aing sok hoream jeung maneh teh lah, aing teh balik sia teh. Hoream deui jeung maneh ge da sabenerna mah lagi sok hoream teh maneh sok melit. Hoream paling mah gadak jeung maneh teh lah. Aing hoream gadak jeung maneh teh kan urang karunya tuh ka si bapa tuh nungguan di tonggo. Atuh make ngajak aing deui hoream mah goblok teh. Pada si bapa sia tuh. Goblok pisan. Bejakeun mungun kitu sia teh. Kita jeung si bapa teh jeung maneh cenah. Jika mana nangan batur ka ditu? Gua saya jeung mana wae ieu teh? Nah, hoream jika mana ka ditu mana mah? Gua saya jeung mana boro lah. Hayam teuy, aing mah. Boro. Hoream jeung sia teh karek aing mah kadagoan. Jore kumaha ka ditu bejakeun mumuleun kitu. Lain mumuleun karunya sate atuh. Sok we mah. Siap teh kasih. Hoream deui. Bloknya. Karunya teh aing mah dibalangkeun sia. Aduh itu sia mah mumul digawe teh. Segala dibalangkeun. Goblok sia mah, haram jadah. Lo pasti ngeri ganak sih teh. Dor pacur batu dibalangkeun. Awas ya poin.